falahu arba'ata turq saha jalmi anu moyong nganyahokeun kana wirangna dirina maka aya 4 jalan urang teh teu apal ari aib urang teh naon ka wirang urang teh teu apal hiji saur Imam Ghazali ayat jelisa bana yadai syekh basirah bi uyubin nafsi hiji upami urang hayang apal kana aib diri urang kakurangan diri urang maka urang kedah calik sareng guru anu apal kana aibna sorangan guru nu bisa ngabimbing ka urang upami dina bahasa ulama mah guru-guru nu bisa nuduhkeun ataupun guru mursyid eta guru teh bisa nuduhkeun ka urang kana jalan anu bener sabab anjeunna teh apal kana kagoreun anjeunna ka dirina guru anu bisa nuduhkeun kalau bahasa para ulama mah guru mursyid maka lamun urang caket sareng guru anu bisa nuduhkeun mursyid teh aya mursyid